Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat urang kupingkeun wae nya. Cekeno curhat cong. Saya Wawan di Cibadak. Gimana sih cara memberi makan kucing? Terima kasih Cekeno. Hatur nuhun Cepawan anu aya di Cibadak parantos naroskeun cenah kumaha tips maraban ucingnya. Yah, gampil tips sama nu kahiji. Bere lauk atawa pinang. Eta kanggo non kadaharan ucingnya. Kade ulah makanan Padang, ulah pasakan Padang atawa nasi timna. Margi lamun eta ucing dugikeun ka ketagihan atanapi dedeyeun, pokona mah Anda sendiri yang akan mengalami kerugiannya. Cekak eta pesak. Letakkanlah makanan kucing di tempatnya nya, dihandap atawa para banoe ucing dengan cara naon eta teh melalui tangan supaya ucing nalineuk. Kade ulah ngagunakeun mulut ya, bisa-bisa angke digegel tah. Mulutna bahayanya. Tips anu katilu, ulah nyukuran bulu ucing dengan potongan atau napi model cepak atau undercut. Margi ucing anu dipelihara eta kurang mau resepen karena model gitu, potongan model gitunya, kecuali meureun eta ucing urang teh boga cita-cita yang asup sekolah militer. Parantos ulah dugikeun kadinya tipsna. Atuh ayeuna Cekeno pamit, hatur nuhun kana peratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya, cong.